Jadi tungguan dia bintang tamu datang aing balik. nah gitu. Sekali awas ini bintang tamu nungguan. Kita tampilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang di sareng sim kuring di SNS Sawargi TV dina acara Doping Dongeng Ngopi Jeung Kuring. Rada kah ya? Mantap. Alhamdulillah ya wong ayeuna sim kuring sapara kanca midangkeun deui barangkali. Manawi midangkeun deui dina acara doping nu tos ka sabaraha episode meureun nya. Ya, alhamdulillah lah tos Rada panjang meureun nya. Tapi Alhamdulillah. Dina wengi ayeuna tetap masih dina tema moal ngageser urang meureun nya. urang mah budayanya, seni budaya we lah. Seni budaya nu tradisional. Tapi tenutup kemungkinan hiji waktu urang bisa kanu modern oge. Ya, siap hiji lah. waktu. Ku kituna sim kuring ayeuna bade midangkeun, bade medar nyaeta salah sawios seni tradisional nu alhamdulillah orang teh di lembur urang ge aya ieu teh. Naon tah seni tradisional? Aya di urang teh. Aya opat siki eusina teh ya, barangna teh. Pakakasna ye. Aya nu leutik, nu rada gede, anu gede jeung nu gede pisan. Opat eta teh. Opat eta teh. Bentukna buleut. Aya kulitan. Wah, naon ieu? Copong tukangna. Buleut, aya kulitan, Copong tukangna. Cik donat. Gendar. Jauh. Donat lah. Ayeuna ka jawab sabun. Tiraku teuing.
Eta teh salah sawios alat seni tradisi Heeh. anu buleud tinu leutik gede rada gede Gede pisan aya kulitan tukangna copong nyaeta Remi. Rendos. Tuh. Rere. abang budak alam Aya ayeuna aya kulitan. aya kulitan buleud tukangna copong da ayeuna mah donat teh copong kabeh Oh. dah heueuh donat ayeuna teh aya nu anu mun oge aya donat ge ayeuna mah Ya, naon atuh nya? re Re. Nah, opat huruf Heeh. geus aya 2 huruf R jeung E re Re. Remeh. atuh 5 huruf remeh mah R E M oh nya remeh lain. lain Tadi rere lain. Remi lain. Rena re kayak cicing heup memeh nebak Heeh. kebiasaan ya Oh, kebiasaan ongkoh doping Oh, cenah. doping. Dongeng Ngopi ngopi jeung jeung kuring. dongengna eukeur kuringna aya aya nu aweuh ya Da lah ieu mah. kebiasaan ya mah ya Sok ieu teh lah kumaha ieu teh sok kebiasaan. Modus ieu teh jiga nama. Jiga nama. abom tukang merek kopina anyar deui wae dihaja ditarakeun Kayak saya di kadil calik lah ya. Calik ieu teh. ya saha urang teh Mang Mang Opik. Opik. Di mana ya? Di mana kami? Pasawahan. Di pakidulan. Asa mirip Mang Wanek gitu teh. Bawa dilancah ieu teh. Dilancah jeung Mang Wanek kieu. Nun mau Opik nun bisa nun ya. Nun. Apunten ya, Nun, nun. Tah, kopi geus aya sih suruh putih lah. Sok lah. Memeh nebak ya. Nu aing mah kopi coy ieu mah. Gitu. Heuh ieu mah. Ada abong nu nyieuna anyar. Anyar, Jadi gitu. takarannya. Iya jadi Iron Man mah ya. Moal ieu mah. Moal ieu. Nah, geus lah lila nebak da meureun moal katebak dengan 4 huruf, geus aya huruf R, geus aya huruf E, tinggal huruf O jeung G. Oreog. Reog. Anu Jadi tiling ting tik. tung gembrung tah gitu. Dumbang pak. Jadi horeng ya mau bet. Ya mah rek mere-merenya hoe hungkul. Ngaran reog teh horeng teh kan nu katelah geus rada kawentar mah. Nyata reog teh di Ponorogo. Da unggal nyebut reog pasti kadinya. Pasti kan Ponorogo. Anu aya make naon kasur naon teh nu gede giribigan gitu naon. Atuh kas giribig. Oh, anu giribig gitu. Horeng teh dikira teh di puntangan eta teh pas jol teh leungeun teh kaluar nu joget dengan digegel hungkul. Oh, eta teh Oh, bisa gigibrigan gitu. Gigibrigan teh teu leupas guru awil. Nah, horeng teh reog teh selain di Ponorogo teh di urang ge di Jawa Barat aya boga. Reog teh. Anu tadi teh anu aya kulitan. Anu leutik, gede, rada gede pisan. Buleud aya kulitan tukangna copong. Tah, eta teh reog. Horeng teh urang ge boga Jawa Barat teh. Alhamdulillah. Kuningan ge meureun wah ngaleutak Dimana-mana. grup reog teh nu boga teh. Alhamdulillah horeng teh di lembur urang ge di herang aya. Oh Aya. nya. Aya salain nya meureunan sok ngajaran beuna, meureun tukang beuna, bahkan di urang mah aya tukang nyieuna. Aduh, eta hebat atuh. Lain deui atuh. Nya hebat bae lah gitu. Jadi geus bisa nyieun, bisa hebat geus bisa nyieun tah. Kusabab di urang aya ahlina, tukang nyieuna, tah urang datangkeun pisan kagok lah. Urang ngobrolna langsung ti narasumberna. Rek ka dieu. Rek ka dieu ngan keur dijemput jeung geus rek 2 jam setengah can datang. Buang macet meureun. Macet palebah mana di urang Bukan atuh. hujan. Macet ku hujan. Lain masalah ada hari hujan geus karuan payung aya jas hujan aya buang ngajemput ka Cipali sugan. Ngajalanna ka Cigugul ka ditu. Kena teka Cikamulya. Kena di jalan hujan aing teh da. kena atuk. Nya atuh ngabrik-brik. Oh nanti dulu. Nantilah. Jangan dulu ke Indonesia Indonesia. nanti. Soalnya kalau ke Indonesia nanti bintang ketemuannya rada repot kita ngikutinnya gitu ya. Jadi begitu insya Allah ke susuganan tungguan lah. Ya. Pokoknya malam untuk 2 poe di can datang aing balik. Urang nu nungguan di dieu tuh. Heug 2 poe di can datang balik aing mah ya bener. Ya. Da
time is the best teh apaan? Lain atuh. Saking rek Inggrisan begitu nama. Nya bentauna tuh. Time is no smoking. Segitu malah. Time is money. Tah pokokna mah gitulah. Sim kuring nungguan lain sing kunaon da. Ari waktu tepan teu bisa diulang. Nya. Waktu teu bisa diulang sing kung mah gitu. Bahkan sok kuring rek nanya. 3 menit ka tukang tas nah wae di dinya. Tong 3 menit, 1 menit ka tukang tas nah wae. Terus ngomong. Da moal inget. Moal anu inget 1 menit ka tukang. 1 detik ka tukang tas nah. Moal anu inget. Moal. Yakin saya mah. Garansi. Nah gini. Nah, nya sok we jawab ku di dinya. 30 poe ka tukang tas nah. Dah komo teuing 2 tahun 30 tahun teuing ka tukang kamu gituna 2 poe deui ka hareup can datang. Ieu nu rek jadi bintang tamu. Kami rek balik. Tah api balik, urang nungguan di dia. Tungguan we di dia. Tungguan bintang tamu datang aing balik. Tah gitu. Sakali aos nu bintang tamu nu tungguan. Bintang tamu Cek bintang tamu teh puguan gitu tadi kesal nungguan itu. Aku gituna manawi pamirsa sadayana hapunten ya. Banyol teh da raraosan teh tiasa lireun urang mah nya. Nya kumaha Lah abang orang Sunda mah kieu. Karena di Sunda teh cenah Sunda eta teh bisa senang bercanda aya cenah Sunda teh pan. Ari sabenerna mah Sunda teh sabenerna mah tina sukanya dadaunan. Sok orang Sunda sagala digaras dadaunan teh atuh daun sampul dibubui dikulub senang. Nya. Daun naon deui tah? Daun. Duh kuat kajalentir parbut jeung gurame. Heeh. Di dahar. Daun- Poh-pohan. Pokokan daun panto. Daun pantau, daun jendela. Daun jendela. Pokoknya geus sagala dihakan. Da sukana daun. Ngan ari kuring mah meureun duka ye dengan daun muda mah ubed beuki daun muda. Ulah kena-kena aya sasaha di dia sia ngomong we jujur wani teu sah. Ari di mah ye. Daun muda beuki teu sah. Atuh beuki daun muda mah ya lamun daun sape nu ngora pan di rumah makan Padang nya sok aya daun muda sape. Nah, terus di kampus ada daun muda. Aya Nah, hayam hayam mah. oh Hayam geprek. nya aya Aya. beuki lah Beuki. nah geus kumangke we tah urus nama kumangke lah Aya di seuneung. pokona beuki we lah pokona mah Nah, jadi ibaratna mah kieu cenah pancek orang Sunda mah saking senangna dadaunan nya jeung tong boro daunna ayeuna mah. Tatangkalan ge nu ngora mah bareukeun orang Sunda mah. oh gitu Tangkal awi ngora beukieun. orbung Iwung. oh Iwung. oh sarua rebung Rebung mah mencek orang Jakarta kerebungan. lain aya laguna pan marebung rebut gambar Tong rusak lagu lah eta lagu kebangsaan Oh, pan siap, sing anu siap. nyarekan. Pan Ya. pokona mah iwung. Tah, kusabab iwung teh cenah ngora. Ngeunah ieu nu ngorana we geus ngeunah komo nu kolotna Kolotna. cenah. Heug atuh hakan ku sia taraje cenah teh pan. Urab ku dinya taraje. Gitu, Geus tedek- lah, tedek tedek datangnya. teh. Geus atuh ayeuna mah sugan ke urang nungguan cik. Urang rek bari tirakat lah susuganan we. besok tuh Assalamualaikum. kayak wing bari ngopi tah yang assalamualaikum tah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Rampes Kadenge. Heeh. Ayeuna assalamualaikum. Heeh. Saha nu datang buah nu ngajemput aing Buah. geus sirakat 3 poe 3 peuting tah karek datang. dipun deui Waalaikumsalam. Gini alhamdulillah. Narasumberna Gus. Nuhun. Nama oleh. Nuhun, tos atuh tong dilatih atuh da batur heuli di dieu. Nama alhamdulillah. Eman Mangga ini katanya di dia Eman di dia Ah, itulah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Nah, pamirsa sadayana alhamdulillah sim kuring aduh ya karagragan menyan bodas cenah mencek orang. kalunturan madu Kagunturan madu, ai kalunturan mah madu. kuantek teh. kagunturan madu Nah, jadi alhamdulillah pemirsa sadayana sim kuring sapara kanca di dieu di SNS Sawargi TV parantos kadongkapan kasumpingan salah sawios narasumber ahli di bidang reog nu tadi saparantos ku sim kuring di carioskeun di tadi dibubuka manawi kitu. Alhamdulillah nepangkeun saha nami teh Kang? Eman. Eman, alhamdulillah. tepuk tangan ya Tepuk tangan Eman. Nah, lain Iya. teh macet kumaha Eman di situ Kabegat hujan. oh, hujan. Duh, sok moal aya di batur mah hujan bisa megat. Duh, eta mah hujan megat. Megat hujan cenah. hebat iwal ku tukang reog begat hujan mah Jadi alhamdulillah urang guar naon ari reog teh manawi gitu teras
meureun ti tahun sabaraha buat tahun kasabaraha mungkin aeman ge generasi kasabaraha margi sa terang simkuring yen reog teh baheula teh da lain aeman. Nya, Tah, tapi kurang teh rek nanya ya aeman teh saha meureun nya, kitu nya. nya gitulah bener. Nah, kayak manawi pertarosan seputaran reog, seputaran sasakala dongeng reog kumaha dugikeun ka ayeuna masih alhamdulillah tiasa keneh nyampak jeung tiasa ditabeuh bahkan di ahlina aya urang ngobrol sareng aeman manawi kitu. Mangga mau barangnya sok nu ditaroskeun kumaha. Ieu teh kieu abdi teh bade meser daging Aiman 5 kilo. Kira-kirana lain jika tukang daging. Kira ya Aiman ulang mah Gitu sur banyonya Jadi tadi nu ku pun lanceuk Aiman nu disaurkeun jadi ieu teh satacan ka Aiman teh di luhurna teh aya saha pupuhna nu diurang di window herang khususna nu sok kana reog teh gitu. Ya, ari upami ieu sepuh abdi, sepuh. Oh pun Biang bapak. bapak. nuhun ngopik nuhun. Ngopi tah geuning Aiman. Dengaranna ge doping itu dongeng ngopi tah jeung kuring. Oh jadi jadi nu diurang di window herang teh awit mah pun bapak namina teh Bapak Ori. tos pupus pinten putus aya Oh, aki ori teh ieu meureun nya putrana. iya berarti Aiman teh putra kenu kasabaraha berarti Cikal. Pertama Nu cikal. Cikal, hari Cikal teh licik nya nakal. Halus ene bungsu. Nya lindung kana susu. Gitu. Nah, jadi pun bapak nu kana reog teh eta teh ngadamel atanapi kumaha eta teh kawitna teh bapak teh. Ya, ari kawit nama meser. Meser. Terus anjeunna ngulik dan tiasa ngadamel nyalira. Jadi ada dikasih kelebihan. Iya, Barangkali sama Gusti Allah. Mohon itunya jadi Tiasa ngadamel almarhum teh tiasa ngadamelan. Mohon, Itunya, mohon. Eta saemut Kang Eman ti taun sabaraha tah abah teh almarhum kana reog teh. Ya, Kinten-kinten. tahun abdi teh tahun. Ayeuna Eman Yusua sabaraha? Abdi tos 40 genep. Alhamdulillah 46 tahun ya ayeuna mun misalnya Kolot geuning maneh. Lain kolot asa. Oh berarti awit tahun 80-an tos kana reog bapak teh manawinya alhamdulillah. Berarti upami di tahun 80 ayeuna geus 2020 kurang lebih 40 tahun. Alhamdulillah Aiman masih keneh tiasa neraskeun nya pitapak almarhum teh. Teh teh ti Aiman kandap aya deui aya nu tiasa. Di kulawargi aya nu kana reog deui saha selain Aiman. Ya, aya Rai Abdi. Rai aya nu sok ngabantos manawinya mun ieu mohon. Tos tiasa anjeunna ngadamel Proses nyalira. ngadamel nyalira. Hmm. Upami proses ngadamel Aiman sabaraha lami Ya, paling saminggon lah tiasa beres. saminggon teh ti awit kayu buleud dugikeun ka ngulitan gitu nya saminggon. Oh, berarti dalam waktu 1 minggu proses pembuatan dari mulai bahan baku kayu bulat yang masih gelondongan Ya. sampai bisa jadi dipukul Dan mengeluarkan suara. Nah, Satu satu ai reog teh emang mung sabaraha hiji eta teh reog teh sadayana? Opat. Opat. Berarti pan meureun bahasa urang lamun nu alit naon disebutna? Tiling ting tik. Nah, nu kaduana Tung. nu katiluna Gembrung. nu Kaopatna bangpak. Oh, bangpak teh mun dina ieu mah goongna meureun nya. Mun dina gamelan mah gitu lain nya. eta api suara nu ngaranna tiling ting tik nya. Pedah naon leutik kitu kumaha? Ya, pada suara apa kitu leutik. Oh, tiling ting tik. Nu tung rada mujeuhna meureun. Kan tadi meureun nu rada gede meureun gitu. Gembrung gede. Nu batin nu katil nu. lain cek urang mah lain. Gembrung mah murah. Gebrung atuh sia teh mah. Oh gitu. Gembrung. Emang semam ka cenah teh. Atau satu. Nah, lamun semam mah suarana Ya, Karena bedas. tah gitu rada berpower lah gitu nya gitu. Gitunya. Jadi Bisi can mami anu panggilkeun. opat teh berarti tiling ting tik tung gembrung bangpak ya gitu tah manawi pamirsa kunaon dinamianana tiling ting tik tung gembrung bangpak manawi dicadak tina suantena Nya tina cara nabeung cara nabeung gitunya margi tiling ting tik tung gembrung bangpak teh eta teh
nomor hiji 2 3 Tilu, 4 opat. nah eta teh dicandakna teh dinamianana teh manawi tina suara nu kaluar kahiji tina suara nu keluar poin nu kadua tina bentukna bentukna nya mang bentukna. ting ting Kan ting anu alit sedeng tik lah nah, letik ting, ting, tung ting, tung tung rada gede tung tung brung gede bampak bampak gede pisan kan sok aya geuning ngalandian budak teh cenah leutik-leutik ting 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 tik 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 nah gitu itu mah juga si kentung tung tung rada gede nya ya. gumbrung-gumbrung bajuna itu golong-golong gitu, bener. waduh bangpak boti botong Karena bottom nama. ngopi lah Iman ngopi lah Tapi sok sok ngopi lah kuring ge da ngopi ngan ieu mah rada antik gelasna yeuh doping dongeng ngopi jeung kuring suruput